Sampurasun Dulur ambu sadaya hajat kurang salarea berenang tukeun calon papayung agung ulah hilap dina waktos kurang rojong nomor urut 3 di partai PKB nami partai anu wastana Ibu Hajah Siti Maryani nami calon kiwari dugi wancina kerenang tukeun wakil rakyatna urang pilih dina waktosna Ibu Hajah Siti Maryati nami calonan hayu dulur sabeungkeutan urang rojong anu tos tangtu Ibu Hajah Siti Maryati nami calona nu balaba cocok janten papayung agungna nomor 3 urutanana partai PKB nami partena ayo pilih anu tos pasti Ibu Hajah Siti Maryati gadunia nu sajati Ibu Hajah Siti Maryati nomor 3 urutanana partai PKB nami partena urang rojong dina waktosna nomor 3 urutanana partai PKB nami partena hayu pilih anu tos pasti Cina berenang tukeun wakil rakyatna urang pilih dina waktosna Ibu Hajah Siti Maryati nami calona hayu dulur sabeungkeutan urang rojong anu tos tangtu Ibu Hajah Siti Maryati nami calona nu balaba cocok janten papayung agungna nomor 3 urutanana partai PKB nami partena hayu pilih anu tos pasti Ibu Hajah Siti Maryati gadunia tu sajati nomor 3 anu tos tangtu partai PKB masing rancage tong galider dina waktosna hayu rojong kusadayana nomor 3 urutanana partai PKB
partaina hayu rojong pusadayana